Ya, organisasi. Ya, berbagai organisasi Wahabi. Ngeri di Indonesia. Timbul azaitun geus dipersiapkeun ku nyana. Di jerona jangan ngacak-ngacak ahli sunnah wal jamaah. Jerona mungkin MII, LDII dan lain sebagainya geus dimodalan ku urang Amerika. Bentukna azaitun teu kumaha coba. Tinggal ngitung tahun, 2 tahun, 10 tahun dideuleuh perkembangan ahli sunnah wal jamaah. Bere duit yayasankeun gaji kiaina supaya naon geus leeh cara disungu di Arabia satu suara Wahabi ngeunaheun digulak-gilekna ku Amerika. Iyalah tujuan utama Amerika ka Indonesia teh numantak hiji ahli sunnah wal jamaah nu keur diacak-acak di luhurna NU, di parlemen, di handapna, di naon gitu ngaranna dijieunkeun yayasan, dibere duit dan lain sebagainya supaya ulah gerah mulai ngomong apa itu wali. Enggak ada wali sesungguhnya, bohong itu. Kenapa itu pakai mazhab? Apa-apa lihat di negara luar enggak ada mazhab, cuma di Indonesia. Salah itu ngomongnya di berbagai media cetak, koran, majalah, media elektronik, televisi. Sangeunah nanyana kiai na kuari encan aya nu muncul di permukaan Indonesia setelah aya Gustur eta Gustur. Dia kumaha deui maning dihudangkeun bae eta Gustur tulangna. Gus bangun. Ini acak-acakan ini. Bagaimana? Mulai di dalam per provinsi, saha di Jawa Timur, saha di Jawa Tengah, saha di Jawa Barat, di luar Pulau Jawa eueuh nu di deuleu. Eueuh nu di deuleu ieu teh. Deuleu Jakarta mana? Deuleu Bandung. Saha nu kuat ieu? Nu boga argumentasi kesalapanana saha? Tapi aya selenting bawaning angin masih kaya aya di Jawa Timur dipake kajian aya hiji, di Jawa Tengah aya hiji, di Jawa Barat ya termasuk aya hiji. Nu jadi panutan umat anu sapodo teuing kiai de gergeteundekeun teu ge. Ieu masih diperhitungkeun keneh nu mantak can kuateun Wahabi. Can kuateun. Tah ieu urang sing hade melalui majalahna Wahabi terus-terusan dipaksa orang kita jadi Wahabi. Sok ka masjid di barere orang selembaran titah maraca ka Wahabian. Nah iyalah ya di Indonesia ye. Nah itu tujuanana asal di sekian persen jadi Wahabi. Mulai Amerika nyerang ke Indonesia. Selama Islam ahli sunnah wal jamaah kokoh jeung kuat moal wanieun Amerika. Sebab naon? Sebab nungaran ahli sunnah wal jamaah berjuangna teu neuleuh duit, beda jeung di luar ahli sunnah wal jamaah. Ieu nu mantak berkoar asal dibere duit ngomong teu dibere duit cici. Asal dibere duit ngomong teu dibere duit cici. Ieu nu mantak gararaga kunaon ieu? Amerika mere duit teu gede jasa. Termasuk CI mere duit teu gede jasa. Kok siah aman sih? Nyaho sejarah nanu mensaksiah aman bahkan berkembang di Indonesia bergandengan jeung Amerika melumpuhkan ahli sunnah wal jamaah atas dukungan Syiah. Nu mantak Syiah teh di Indonesia bakal berkembang teori sebab dana turun ke Indonesia lain letik-letik dana. Kuari lamun asup Syiah kuari dibayar minimal apaan saheula. Besi endeup daftar ka aing sia Ustaz. Nah lumayan cak Ustaz ya, tolong diketrok sih kowe. Kebelah dituna Avanza, kebelah dituna Innova, asal asup. Gitu kene ajaringan jil, wah duit ambalaya ini. Asup kurang ke azaitun, hayang ngabangun naon. Ieu teh garuntuhkeun ahli sunnah wal jamaah di zaman Soeharto Amerika terus-terusan. Datang ke zaman SBY. Kuari terus-terusan ngan kadele rapuh kuari rada kadele rapuh tapi sabenerna mah urang ngadoa ka Gusti Allah lantaran di urang loba wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rencana tinggal rencana dikuatkeun urang ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bahaya.